Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murangkalih ibu, kumaha daramang? Mugia urang sadaya sehat salawasna. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, urang sadaya tos diajar ngeunaan pangajaran hiji sareng pangajaran 2. Teras urang oge tos rengse ngalaksanakeun PTS atawa penilaian tengah semester. Mugia penting dina PTS tiasa janten gambaran hasil diajar hidup. Nah anak-anak, semoga nilai hasil dari PTS menjadi gambaran hasil belajar anak-anak semuanya. Hayu murangkalih ibu, ayeuna urang diajar pangajaran 3 nyaeta ngeunaan kagiatan. Mangga ku hideuk buka kaca 34. Ayo anak-anak, kita buka halaman 34. Murangkalih ibu, semangat diajar di bumi dinten ieu. Mugia urang sadaya tiasa tepang deui teras diajar di sekolah. Ibu bade maca pedaran, mangga ku hideuk regetkeun. Judulnya nyaeta kagiatan Neni. Nah, gambar kahiji nyaeta Neni gugahna subuh. Artinya Neni bangunnya subuh atau dini hari. Gambar kedua nyaeta tos ibak Neni teras sasarap. Artinya setelah mandi Neni kemudian sarapan. Sasarap itu artinya sarapan ya. Gambar anu katilu nyaeta Neni angkat ka sakola nyalira. Artinya Neni berangkat ke sekolah sendiri. Gambar selanjutnya yaitu di sekolah Neni sargep diajar. Artinya di sekolah Neni benar-benar memperhatikan ketika belajar. Gambar anu kalima nyaeta uih ti sakola Neni langsung ka bumi. Artinya pulang dari sekolah Neni langsung ke rumah. Bumi itu artinya rumah. Anu terakhir nyaeta unggal sonten Neni ameng di taman. Artinya setiap sore Neni bermain di taman. Nah, murangkalih ibu ngartosnya nepi dieu. Hayu urang lajengkeun deui. Salajengna nyaeta ngaregepkeun paguneman. Di handap ieu aya gambar ngeunaan permios bade ka sakola atau permisi mau ke sekolah atau izin ketika berangkat ke sekolah. Nah, murangkalih ibu, lamun bade angkat ka sakolah kedah izin ka ibu sareng bapak. Bu, abdi bade miyos ka sakola. Nah, artinya Bu, saya mau permisi berangkat ke sekolah. Ibunya menjawab, muhun hati-hati di jalana. Artinya, iya hati-hati di jalannya. Gambar selanjutnya ngalangkung ka payuneun batur. Nah, murangkalih ibu lamun keur ngalangkung ka payuneun batur oge kudu permios. Ketika kita melewati orang, teman maupun orang tua, kita harus
permisi. Ini dia gambarnya. Punten Pak, ngiring ngalangkung. Artinya, permisi Pak, numpang lewat. Kemudian jawabannya adalah mangga Jang. Artinya silahkan. Nah, Jang ini adalah panggilan untuk anak laki-laki. Bagaimana kalau yang lewatnya anak perempuan? Maka jawabannya adalah mangga Neng. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu Ayah Andi ngajak main bal. Iya gambarna. Andi main bal yuk. Jawabannya hayu. Iya gambar Andi keur ngajak main bal. Jawabannya hayu. Artinya ayo. Salajengna nyaeta kamus alit. Anu kahiji nyaeta guneman. Artina ngobrol silih tempas. Guneman itu adalah percakapan. Artinya ngobrol saling menjawab. Kemudian tanginas artina rikat hudang atau cepat bangun. Artinya ketika dibangunkan dia itu langsung cepat-cepat bangun. Selanjutnya sargep artina nyaeta benar-benar merhatikeun, benar-benar memperhatikan ketika belajar. Teras aya sasarap. Sasarap teh artina barang dahar isuk-isuk. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sarapan, yaitu makan ketika pagi hari. Nepikeun dia murang kalih ibu pahamnya. Mugia murang kalih ibu tiasa ngartos teras bisa pidamel kaca 35. Hatur nuhun murang kalih ibu. Terus merhatikeun tetap semangat diajar di bumi. Teras pidamel tugasna tong hilap make masker sareng wawasuh. Hatur nuhun sakali deui sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.